Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka talas teuing kelor ngelakna di barasuhan, buka pulas teuing molor sorakna rada uhan, sorakna rada bantuan umi lain molotot. Daun awi daun mangga ngalakna dipartikan, manawi nuju garuga sorakna rada tarikan. Siap siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam didoakeun sing kamarkah, amin. Ibu hoyong ka Mekah, abah hoyong ka Mekah, beres daftar ngaca. Wah, salurek mawa. Sing lalga sawah, amin. Loba pare, seueur artos, lunas hutang. Anjir, bukit tarikeun. Teuing teh di mana giliran didoakeun sing lunas hutangna amina teh tararik ini. Bisa disimpulkeun urang ieu numpang tarikna amin eta numpang badagna hu. Alhamdulillah. Boleh itu badag hutang alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamati faraya wal baraya walikafatil insi wal jin wa ja'alana fi hadhihi lailatil mubarakah Mawalimatit tasyakur ala sabilil iman, nasrabuhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina salaku li hadratil irfan, amma ba'du. Nasru minallahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
tabarukan fi du'a Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al hadzal makani wa ma haulahu makanan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji yang terpatri dalam lubuk hati yang paling suci, urang sanggakeun kadat Allah ilahi rabbi. Puja menjadi penghias kana rasa, urang sanggakeun kadat Allah azza wa jalla. Syukur yang terpancur dalam lubuk hati yang paling luhur, urang sanggakeun kadat Allah Rabbul Ghafur. Allah anu parantos ngurus tur bantuan ece. Allah anu parantos ngurus tur ngatur oge Allah nu bakal nyabutan sadayana. Umur molosot wae bantuan. Ti mimiti jelema nu aya di kota nepikeun ka jelema nu aya di lemur, malah teu kakantun Mang Mansur tukang bubur sareng Nyi Nur anu gede buzur. Sadayana bakal lebat kub salawat kali salam ay makrunan bita'zim, pamudah-mudahan tercurah limpah kamustikaning alam, penerang umat minal zulumat, pembawa syafaat di yaumal qiyamah, anu jadi proklamator Islam, anu jadi nabi akhir zaman, nu bakal nyafaatan ka setiap insan anu beriman, hiji nabi anu sajati yang jauh di mata namun dekat di hati kita, hiji panglima anu berehan ulasan asihan dedehan leukeunan daek nulung kanu butuh nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu labuh ngajahit kanu titeuleung mere kanu daek nyaangan kanu poekeun, hiji panglima nu pinuh ku pangaweruh masagi ku pangarti bari hirupna pinuh ku rasa mandiri tur gede ku kawani. Sayyidi kulli muktafa al-arabiyyi hasimil mustafa, king of the king, best of the best, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulur-dulur umat Rasul baraya umat Anbiya, najan jauh di dumukna, najan anggang di tempatna, jauh teburung di jugjug anggang toleh di teang, sok sanajan kahalangan kumega malang, katiungan kumega mendung, kapinding kulindung peting. Urang sadayana teu woleh sumping lumasar aya nu ngageuing kana hate supaya eling ka saha cenah ustad, eling ka Allah Rabbul Alamin nu mangerana jagat raya pramudita katut ngeusi pangeusina dimimiti otak tongo ulang toge ocet-ocet bergadungan kumaliyap kumalenang di alam dunia sadayana di pangeranan ku Allah azza wa jalla. Sabara urang salaku manusia nu diciptakeun ku Allah dengan pangadeg nu panghade-hadena nu diabadikeun dina Al-Qur'an. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dipayun satu acan dilajengkeun kana non rupi materi nu baris didugikeun dina wengi ayeuna. Al-Fakir ngahaturkeun nuhun ka kersana afinal kiram. Salaku muratibul awqat garis miring MC garis dengdek protokol nukusin kuring sangat dihormati sangat dihargai lumana marantena parantos luntur kolbu wening galih maparin waktos kapribados kami ngiring cumarios dina ieu waktos urang doakeun mudah-mudahan mantena hiji sing diparoskeun yuswana amin. Tambih-tambih dimuliakeun ku Gusti Allah, tambih-tambih dibarokahkeun ilmuna, tambih-tambih dibarokahkeun santri katut jamaahna amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap kapayunan para alim ulama, para ajengan, para kiai asatid wal asatidah nu tiasa dihicik dihiji-hiji disebatan saurang-saurang alladzi lam yudkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Mudah-mudahan para ajengan, para kiai, asatid wal asatidah senantiasa aya dina lindungan Allah nu Maha Kawasa amin. Tambih-tambih dimuliakeun ku Allah, tambih-tambih dibarokahkeun ku Allah, narupi pamaksadan anu saena mudah-mudahan masing dikabul ku Allah. Nalika nitih wanci nu mustari ninggal mangsa nu utama dipetik pati di ala nyawa maut kasebatna
mudah-mudahan sadayana sing kagungan predikat maut bi husnil khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilat kapayunan aparatur pemerintahan sipil militer TNI Polri minal adnal wilayah ila a'lal wilayah. Anu ngaheuyeun dayeuh malah ngatur nagara ngajalankeun roda ke pemerintahan dina tingkatanana masing-masing. Mudah-mudahan sadayana para pamimpin urang ku Allah nu Maha Kawasa sing dipaparinan sifat nu adil tur bijaksana. Amin. Nyahaheun ka masyarakatna, sieun ku pangeranana, singkeuna kana basa sepuh kapungkur mun ngadeksa cekna mun nilas saklasna nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun. Ampun paralu urang sadayana kagungan pamimpin nu kena ku pribahasa yang salah tertawa, yang benar dipenjara. Sungguh mata dunia memang tak sempurna, begitulah kata Mama Haji Roma Irama. Betul. Naudzu. Oke teh hilap doa kanggo sadayana jamaah nu hadir peuting ayeuna ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon, para pemuda, para pamudi, ibu-ibu kalih bapak-bapak sadaya anu hadir. Mudah-mudahan kempel ngariung urang sadayana di patempatan udah dipisahkeun deui jaga di poe kiamat dina ngalangkungan hisab sinaran mizan. Sadayana mudah-mudahan sing dipayungan ku rahmat ridho kalih magfirah di Allah nu Maha Kawasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Siap salawatan bareng-bareng siap. Siap salawatan bareng-bareng siap. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tarikolot bojong kasok kapasar mangguran catatan, bukti kolot bukti ngaco adu sholat sholat ajan cadu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo, ane zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo, bisa dangdan teu bisa ngejo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Asa surakwa bade nyuhunkeun widi abdi bade euteulah teh sawios. Teh sawios euteulah. Ieu dalem urut yang sekal najoskeun bager ieu. Dan setecan abil urut bade naros ka urang deui cocokna peuting bari angin ngadalingding minum cai herang bari tiis atawa cai kopi bari haneut. Jadi kita hafal. Dan daripada kopi eueuh mending ieu lah cai herang saja. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari, tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada kopi. Oh, akbar teh hidup di kalangan abdi bade ngaeuh ciherang heula. Mudah-mudahan sing selamat.
Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu kopi tersiksa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mubalik mah kang hidung-hidung sok didareukeun wa. Mumpung didareukeun lain marek ngeureuyeuh ngidung. Kopi naon cenah? Allahu Akbar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat anu mulia, penting ayeuna urang sadayana ngayakeun peringatan tahun baru Islam 1440. Benar. Alhamdulillah di desa Margaluyu diramekeunana ku mubalik kapal api. Kapal api. Enggak jawab lunanya, aing arek ngomong ditanya kopi na. Mubalik gempa daya. Allahu Akbar. Alhamdulillah timimiti MC na nu hadiahna nu korina dugikeun ka penceramahna sadayana di bawah naungan kersana Abah ti Pabuaran. Nu dijudulan make parahu gempa. Naon cenah gempa teh geus aya tulisanana bararaca we ku sararea ngaran mubaligna rupa-rupa aya Ki Japri. Alhamdulillah penting ayeuna mantuna teu tiasa hadir magi nu guluman ka Mekah umroh. Alhamdulillah mudah-mudahan sing diselametkeun ku Allah. Aya Ustaz Baliung, aya Ustaz Ridwan, nuhun Kang ah kopina ieu. Loh, sim kuring mengalami margi sono ka kersana Abah margi ningali jam dina HP sim kuring tos tabuh 11. Mata sim kuring memeh ditulikeun rek nanya heula kanu hadir kira-kira mun sim kuring ngaji sak jam siap? 2 jam siap? 3 jam siap? Bohong. Siap baliknya. Allahu Akbar. Bapak, Ibu, pamuda kalih pamudi kana pangaosan mah boro-boro 3 jam, boro-boro 4 jam. 2 jam, sak jam oge can karuhan mampu. Simkuring we ieu kakarak 10 menit ngawangkong di dieu ditingali posisi nu tolak geus rupa-rupa. Nu diuk aya nu nanghunyar, anu gagaro, nu ngome HP, anu udud, nu nanggep gado, nu ngabaso, rupa-rupa wah nanti gitu dah mudah-mudahan kempel ngariung hempak merbayak saurang sadayana di patempatan sehingga jantenkeun sababiah cukang lantaran urang sadayana ngengingkeun rahmat ridho kalih magfirah ti Allah nu Maha Kawasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Judulna teh hijrah ya ti Bapak. Ngan lamun rek ngabahas hijrah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah upami paos waktosna cekap waktosna mungkin dilajengkeun kana perkawis hijrah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari hijrah teh asalna tina hajaro hartina pindah. Baheula mah Rasul pindah ti Mekah ka Madinah ai keur urang mah ulah ti Margaluyu mantog ka Curug Gemar da jauh bari gede modal mun rek pindah teh. Naonnya nu mah? Ulan bah nyanu dah tos nuwani wae mana salah pemajikan euy ngomong hareupeun pemajikan Abah yang dicakar mah bah. Allahu Akbar. Keur urang atuh hijrah nu tadi teh saur pangersa ajengan pun rai nu balik pertama di kota Tegal buleud hijrah urang mah atuh tina kaawonan kana kasaean insya lamun aya ibu-ibu nu asalna tahun kamari 1445 Hijriah kasalakina cerewet bawel mangpan ngalawan ayeuna mah hijrah sing bager sing nurut kanu janten saroge insya aya di dieu nu cerewet bawel kasalaki aya loba nu mana tiung coba bawa ka dieu urang cekek barang-barang
sing era atuh cuy di sini raning ku barudak santri. Jalan-jalan maeta kabanjaran Teh Elis. Aya Teh Elis. Sorry Lis. Naik taksi kehujanan. Tolaban terus tolaban Teh Elis. Kasalaki angger ngalawan. Anu sok ngalawan kasalakina aya loba mana beungeutna. Lah atuh di siniran kula kitu geuning. Mangga kang di geus beak ieu, can beak kok kabaran dikerek di borong tulisan. Mangga udah jalan. Oh alhamdulillah. Sing salamet. Lompatan dari yuk ke motor. Rupa-rupa saingan mau balik ngaji di sisi jalan mah kieu resikonya. Ya mata rame kamari abdi di Bogor. Kakarat 2 kecap geus keur deui mobil teh. Kakarat 3 kecap geus lewat deui. Teka jenuh ngaji setengah jam oke. Allahu Akbar. Awas keur ibu-ibu minimal balik ti ieu patempatan bisa hijrah nu tadina cerewet bawel ka salakina jadi hormat takdim ka carogena insya Allah. Kedah gaduh ukuran ibu, kedah gaduh tolak ukur keur ibu tuh tingali istrina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu jenengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kumaha Sayyidah Khadijah pangapunten ibu. Sayyidah Khadijah upaten ngobrol sareng nu janten caroge mastaka tungkul bari sorak teu wantun leuwih arik daripada suanten nu janten caroge. Cing sim kuring rek nanya ieu ka ibu-ibu urang dieu. Lamun ngobrol jeung calaki asok tungkul atawa dangah bari molotot. Dangah bari molotot. Allahu Akbar. Awas ibu. Sing hormat sing taklim kanu janten caroge margi naon Kanjeng Rasul kantos ngadawuh kieu mun manusia menang sujud ka manusia awewe rek sina sujud ka salakina kunaon kubaning kukudu nurutna nu jadi pamajikan ka salaki salila panitah jeung panyaran nu jadi salaki sesuai jeung aturan Islam insya Allah. Caroge ibu wangsul di sawah lamun petani di kantor mun pagawe negeri ibu teh hidang darag-dag ka dapur nyokot cai tina kulkas lamun gableng kulkasna tumoga mah tina saeng-saeng butut hece siuk sangakeun kanu janten caroge bapana mangga hatur lumajeng ieu cai herang da cai kopi mah ieu mah geus aya ieu mangga dileueut bari minum we ieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Boro-boro panas. Lamun ibu tiasa kitu insya Allah jaga moal papanih jeung dahgana di poe kiamat insya Allah. Ieu mah boro-boro pan bahni calak pamajikan urang mah salakina balik jumaah jeung salakina mah pangnyeduhkeun kopi kumaha ngajawabna atuh nyeduh ku sorangan pasti gablek kokot. Allahu Akbar. Awas ibu. Eta salah sawios takzimna nu janten istri, hormatna nu janten istri kan nu janten caroge insya. Hari ibu-ibu urang dia nyaraah ka salaki. Jawab ibu mumpung aya salaki urang nyaraah ka salaki. Lamun encan nyaah kusim kuring di bejaan ibu. Tengah peuting salaki keur tibra sare ibu nyaring. Hek tetep beungeut salaki ku ibu. Baru ditinggali cek ibu. Dulu kau sangat tampan, tapi sekarang wajahmu rajat bagaikan bubuk rengginang. Itu semua melaan aku. Pokoknya dulu aja ibu. Salaki kurang teh baheula makasih bukukna, hidung, irungna, limit, ayeuna mah geus kariput. Naon eta teh kuntu nage kari 2 kari 3 bahkan aya nu kari hiji deui eta kabeh diperjuangkeun waktuna teh keur maraban urang salaku pamajikanana jeung anak urang alhamdulillah mata sing nyaraah ka salaki teh eta di antawisna
hikmahna nu janten istri ka nu janten caroge itu sangat luar biasa ibu. Sehingga lamun ibu badai kulam, ibu tong waga kulam lamun acan wawartos ka nu janten caroge, bapana bilih aya peryogi dina wengi ayeuna tadi siru abdi mau waga kulam kitu kadang-kadang imam boro-boro malam jemaah ku salakina ditoel kalah dijejak karena jualit salakina murah tina risbak dengan kaisuk ekror mantap ke masjidana tidak cokorna pites dijejak ku pamajikanana. Allah awas ini hormat takdim kanu janten caroge itu sangat luar biasa pahalana ini. Sehingga lamun urang ayeuna di rumah tangga hijrah nu tadina cerewet bawel nyaah kanu janten saroge galak kanu jadi anak jadi bager kanu janten murang kalih ngadidik teh nyarekan teh ambek teh ka anak ulah kaluar tina nafsu ibu tapi kedah nganggo ilmu mun rek ngamek kanu jadi budak teh kudu aya komitmen jeung salaki ibu. Cara ngadidik budak salaki bagian peran galakna ibu bagian peran bageurna ulah galak kabeh. Mun digalakan ku sarerea budak bakal kabur, lamun dipangmenangkeun bakal pasea sarekan ku bapakna kita salat pamenangkeun ku indungna ger pasea salaki teh jeung pamajikan gara-gara ngadidik budak nu mawi kedah aya komitmen ti awalna jeung ngadidik budak ulah kalepasan ibu. Pan aya urang mah kadang-kadang dina cara ngawangkongna ge parantos salah. Cenah mah ka budak teh ngadidik, cenah mah ka budak teh nyaram tapi carana salah. Budak huhujanan, caritana nyaram hujan, kumaha ngomongna? Sok sia huhujanan. Tuluy huhujanan hayang kering macam ongkoh nyaram. Ceuk urang manaon hesena ujang kasep nyai geulis teu kenging huhujanan. Sok niuhan bilih teu damang. Ari kitu. Budak ngome peso, dicaram ngome peso, tapi eusina kalakah dititah tuluy ome ku sia peso. Hayang buntung maeta kokor. Allah. Awas ibu. Luar biasa susah ngadidik murang kalih teh. Nu mawi kedah belajar ti sepuh kapungkur. Tinggali sepuh kapungkur ibu. Lamun ngadidik murang kalih. Sepuh kapungkur mati kawit diibakan jeung ening-eningnya. Jam 7 budak teh manian. Beres di manian tuluy balur ku balsem. Nah. Kayu putih. Beres di mayul ku kayu putih poekeun nepi ka duhur. Atuh geng hek budakna teh. Ulah diturutan kitu patutna mah aja. Nu kudu diturutan mas sepuh kapungkur mun nyanak ameng murang kali rek mepene budak tara terlepas lamaina tina ausan sholawat tasbih zikir jeung sajabana. Sok sepuh kapungkur bari sholawatna ge saragam sarereawan sholawat badan maulin budak teh salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Itu sepuh kapungkur. Ayeuna mah sholawat geus rupa-rupa da teu goreng ibu maulin budak maca shallallahu ala Muhammad cek ibu teh bari ditimbang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka pungkur gitu mepene budak baca sholawat ujang kasetnya itu isok murabubu kumah dipangaoskeun sholawat disapa budak teh keleuweuh indungna maca sholawat. Ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib salamun alaik sholawatullahi alaih. Hek kreatif jadi inung tetamahan Nabi urang sadayana Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana di Mekah tempat lahirna bantuan budak rajin anu disadak camplang ieu lahirna Raden Abdullah Siti Aminah
Siti Khadijah, Siti Fatimah, putrina. Ngeunah eta teh Bu, ibu nu mepenek menang ganjaran maca selawat, budak nu dipepenek menang pelajaran, bakal terangin saha namina Kangjeng Rasul, bakal kuningan saha nami ramana Kangjeng Rasul, bakal terangin saha nami ibuna Kangjeng Rasul. Alhamdulillah, sok dari jalan awas hidup kuy cetok diburu kamu rapi awas. Malah kan, malah dulu sing selamat. Sing selamat di perjalanan. Kade gas belum tumpah urang. Karena mamas tenang Allahu Akbar. Itu ibu mah pada budak ieu mah pada budak lain maca shalawat halakeun ngalaku si Ayu Ting Tong ujar kaset Nyai Geulis sok geura bobo ku emak dipang lagukeun alamat palsu. Ucapan budakna bari ngomong kieu komana atuh cengkat budakna teh teuing cenah mah teh ka mana. Allahu Akbar. Awas baca sholawat tadi atau henteu kitu ngalaguna teh hayang rada legek mengesan urutan dina TikTok. Panusun TikTok ayeuna mulai budak ngora hukul bah hati-hati jeung nini garablegeun TikTok. Bari dina TikTok ayeuna keur viral bahasa sireum. Bahasa cacing. Inna maqali rahmatan margaluyu. Wah kacau pokona. Awas bisi asup ka margaluyu tewak. Baca teh kieu laguna tewak. Denge keur hujan, berasa sok kumaha dipanglagukeun ngomongna teh kieu. Ido se hui zoda zat ikdo ze kelie bane. Lain molor budakna teh wakara hudang bari angkleut-angkleutan cek budakna teh Teri Meri. Allahu Akbar. Awas ibu kembali deh kalau tadi urang hijrah tina kaawonan kana kasaean insya tadi nak berjamaah mudah-mudahan di tahun 1440 genep ayeuna masih getol berjamaah insya Lucan mingguan sehingga tol mingguan insya Allah ibu pengajian kieu mah disebut tabligh akbar oge eusina mah asgor ibu da tabligh akbar nu sabenerna mah pengajian saminggu sakali pandina pengajian saminggu sakali maka uninga kusadayana sok ngahanca mun bab fikih pinimiti kitab Safinah naik mengesan kana Riyadul Badiah luhurna kana ianah dijelaskeun ku guru urang cara ruku anu bener, cara sujud anu bener, cara wudu anu bener, bahkan ka cara ngisang-ngisang jeung kiih aya aturanana. Wah teu gagal apa eta. Ieu masih kuring alhamdulillah tahadus dinikmat mun Rajab Mulud sok minang ningali nu ngadodorong garobak baso. Margi ceramah aing minang hareup berjalan. Tenang. Mangga kami liber. Angkatkeun mengesan pananganna well gitu. Selamat alhamdulillah. Barareak nu dagang teh euy. Jadi poho deui aing kan euy. Ke mana dia Wak? Babah Rajab Mulud keliling Jawa Barat Banten di perjalanan Wak sok minang ningali jelema nu sok marawa mobil. Sugan aing rek naon sen kiri seak turun bukakeun saleting kieu tak punten Wak. Tongkolkeun tar kurak siritna. Wer kiih bari teu make etika. Aya yang sirum kiihan si goblok. Mun geus bisa bahasa Mama Gupron pasti inna sitti makola. Oh, Akbar. Beres kiih teh lain nisang wae teh. Paling aneh di sintruk jetet. Bari ngomong bader jelas ya. Jet. Can puas di sintruk gagilkeun kana saletingna besotkeun. Padahal hampura kajeun ecreg wudhu jeung salatna mun teu bener dina susucina jauh di ibadahna ditarima ku Gusti Allah saoge ceuk hukum fikih moal eta teh lain lalaki hungkul awewe ge sarupa misang dicabokan ieu wah kabayang sakali misang 10 kali ngagaplok sampai saputing kiihna 10 kali berarti 100 kali nyabok tapan teh gagabilkeun ceding ge dicabokan wae. Alhamdulillah barokah ngabahas cabok dol nu ngagotong baku bae. Duh rupa-rupanya Allah ya saingan Gusti. Allahu
Akbar wah geus setengah 12 wah euy. Mu balik aya keneh keur sana pun guru lah sigana geus sakieu ka hartinya. Harti. Oh, enggak saya geus ka harti. Da sakitu geus ka harti beurnya. Harti teh Bu. Henteu. Ngomong ngawangkong jeung teu ngarti mah hese dituluykeun oge. Mending beres wae sakieu nya. Sakitu nu kasanakeun mung sateacana jeung sim kuring milap can ngenalkeun diri nami asli Muhammad Jamaluddin, lahir di Kampung Sukajaya, Desa Sukajaya, Kecamatan Pabuaran. Lingih ayeuna di Kampung Puncak Manis, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Curug Kembar. Anu parantos kuninga mah ti dieu lurus mungkin Pasar Cikadu, tah belok kiri Jalana Garihal, Jalan Istighfar. Ke terus nanya pas tanyakan aya Plang Desa Tanjung Sari. Belah katuhu aya imah 2 tingkat warna koneng, di handapna aya mobil 2 eta imah Mantri Awan. Kasih kuring mah asup deui ka jero. Asup gang. Tah pilih aya urang margaluyu anu kaputingan bucat ban kalbah dinya ngararanya kasih kuring tanyakeun we yang Ustad Jamaluddin. Bisi teu arapaleun Ustad Bima Muda insyaallah tararangeun. Ngan mi HP mun rek nganyang tong rageman kieu euy. Ripuh aing nyuguhanana duaan-duaan we. Tah sakitu nu tiasa disangakeun kirang langkung hapunten anu kasuhun wilujeng waktosna terbatas gitu. Biasana mada sok lila ayeuna mah setengah jam oge. Kahiji sono kakersana pun guru mung sakitu nu tiasa disangakeun kirang langkung hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.